Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ba'da salam. Puji sinarang syukur, tasyakur, urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat mi wassalam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam baginda akhir zaman. Taya sanes habibana wa nabiyanal karim Kangjeng Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu saah tarusan bini bade ngaguar saalit tina perkawis hukum fikih anu mana dilebetna anu aya sangkut pautna berkaitan sareng pangbatalan netepan. Pangemut-ngemut tarusan bini nyandak tina kitab diantawisna Kasyifatus Saja anu mana unggelna nalika jalmi netepan boh netepan fardu atanapi netepan sunnah disyaratkeun dina eta netepan teu kengeng langkung gerakan ti 3 kali. Lamun zeg langkung eta gerakana ti 3 kali dina netepan maka tangtos eta netepana janten batal. Sok seueur diantawisna teu kaemut atanapi henteu menyadari atanapi henteu sadar pas nalika awalna contoh dina takbiratul ihram. Allah pamaget ka dieu istri ka dieu pisan ngucapkeun takbir tuluy sunnah ngangkatkeun 2 panangan Allah tuluy dibarengan niat dina mana pas nalika rengse niat dina mana lisan ngucapkeun hu akbar panangan ka dieu sing hade mastaka lamun sek teh mah ninggalna kapayun tong wakat tungkul tong buru-buru tungkul atanapi tina tengah kana pertengahan tina pertengahan kana tungkul atanapi tina tungkul kana tenggak ngandung hartos nalika pas rengse hu akbar teu kengeng buru-buru kitu atanapi kieu mungkina matak janten batal netepana. Naon sababna make batal? Sabab dihetangna eta langkung ti 3 kali gerakan. Naon sababna langkung ti 3 kali gerakan? Sabab teu acan kaayaan tumaninah eta jalmi. Allahu akbar. Teu acan tumaninah langsung tungkul buru-buru maka gerakan didinya dihitung 1 2 3 4 janten batal 1 2 3 4 5 bahkan langkung. Nematna nalika pas waktos takbiratul ihram Allah beres hu akbar lamun sek mastaka hoyong tungkul misal wayahna kedah tumanina heula tong buru-buru langsung pas nalika bar langsung tungkul kena timbulna janten batal netepana. Tumanina heula saparantosna tumanina name weh misalkeun hoyong tungkul karak weh mangga tungkul. Atanapi arateul misal contoh nalika urang aya hiji anggota badan nalika keur netepan dina wajah contohna anu ateul mana teu sios garo ngan ngagarona aya syaratna. Kumaha syaratna eta ngagaro? Syaratna wayahna anu dihetang adalah ieu siku. Nalika siku robah
atuh maka tangtos eta lain nalika langkung titilu gerakan netepana janten batal. Kedah kumaha ngagarona lamun seg dina pamente tempelkeun panangan pami katuhu. Tempelkeun kana ateulna tuluy garo bade ku cingir, bade ku jempol, bade ku curug, jajangkung atawa jari manis telangkung hiji we cekap kitu. Ieu mah teu gerak sikuna mah. Sok sanajan ieu gerakna 10 kali, 20 kali, 100 kali, nu dihetang gerakanna adalah hiji. Nu dimaksad gerakan 3 kali nalika eta gerakanna 3 kali matak nimbulkeun janten batal dina panangan nu robah dihetang adalah siku. Lamun kieu mah batal. Naon sababna langkung 1, 2, 3, 4, 5 janten batal. Tadi antawisna kitu. Mudah-mudahan sok sanos salit aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana anu ngupingkeun anu nontonan kana ieu channel Tarusan Bini nyana keterangan tina kitab Safinah atanapi ka Sifatus Saja. Hapunten anu kasuhun luhur saur bahe carek nanti pribados seueur lepatna mugia Allah hapunten hapunten pribados leresna anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.